Ngalkeun sateacana ngaran kuring teh anu katelah Megi. Kuring asli orang Mergo, nyaeta tepat nama di pesisir pantai Pangandaran, Kabupaten Pangandaran Barat. Kuring bakal nyaritakeun pengalaman anu kaalaman kusim kuring jeung menjadi babaturan kuring nyata nu ngaranna si Samid. Hiji mangsa pas kuring nongkrong di hareupeun imah, mun teu salah mah eta teh poe Sabtu malam Minggu. Harita kuring kadatangan menjadi babaturan kuring nyata ku si Samid. "Hei lur, keur naon euy?" Si Hamid tumben ka dieu, aya naon ieu? Ulin weh, kesel urang di imah euy. Sarua urang ge kada kesel euy. Nah, mantakna urang ka dieu rek ngajak maneh ulin. Ulin ka mana ieu? Ulin ka ieu. Alah, pareman lagi eta lagu dangdutna. Nah, meni resepna dangdut. Pan tadi mah sorangan. Jadi mah teu rasa nyalang-nyalangan teuing. Jadi kuring muter dangdut we. Kalem atuh urang pareman heula. Urang cong ulin ka Majenang, cong ke tempat dugem yuk. Idih, atuh hayu pisan ai kitu mah. Keur mah urang geus lila euy teu ke tempat kanu kitu teh. Tapi ngomong-ngomong, ieu mobil saha Mid? Biasana manehna motor, ayeuna mah tumben mobil. Biasa be, anu dipake ku urang ayeuna teh ieu mobil rentalan euy. Wah, hebat maneh, keur loba duit ieu. Nya aya we lah rezeki. Kumaha? Arek kumaha urang ke Majenang? Nya hayu. Ada orang salin heula nya, geudeung. Jik, ulah kebel-kebel. Heueuh, geudeung. Atuh nu antukna kuring ge daek eta kana ajakan si Samid. Tuluy we kuring teh ganti baju. Sarengsena kuring ganti baju, telila kuring ge tuluy mangkat si Samid. Ayo euy, geus siap kan, geus beres? Ayo Mid, berangkat. Wah, namun orang boga mobil kieu ngeunaheun meureunnya. Ulin ka mana-mana na mobil. Ya heueuh tuh. Kada kulantaran da teu boga kumaha? Ngarental we urang ge. Sapanjang jalan kuring ngobrol jeung si Samid bari jeung ngaler ngidul. Nya nu antuk nama kuring ge tepi ke daerah Majenang. Barang kuring geus nepi ka daerah Majenang atau kuring ge nepi ka tempat eta dugem anu kuring dituju. Nah, Risha nun lagu dangdut sih anjing.
DJ, main DJ goblok. Kapan di diskotik? Oh, ku DJ. Nah, ente lain ngomong atuh. Juga orang mah DJ teh daun jus, Pak. Kayak kalem. Si goblok. Orang tangan nih. Puspa segala. Sok buru tangan. Eta di YouTube loba ada, tinggal download. DJ TikTok itu ya. Tong DJ TikTok atuh loba ya sih ya. Nah, ini temanggihan kieu. Na galeri we. Kudu ngadownload heula ya. Cek urang oge ngadownload heula. Semanjir editor teh. Kok ilah. Naon? Macan di pareuman. Aduh, coba. Nya kieu. Aduh, hampura poho we. Lah kali hapus we itu udah gampang. Lain masalah ku gampang deh hapus. Nah, ieu mun misalkan dihapus kabeh hapus kabeh. Kudu teh kawal deui. Nah, imah. Orang menerkan. Sok benerkeun lah tuh. Urang ka dapur lah nyeun cai. Mana gadeg sekalian? Aduh, coba pareuman tangke kade. Ongkot tadi paling galing-galing dihurungkeun deui. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Ngomong nih ya. Selamat mendengarkan kelanjutannya. Ini dia. Terima kasih. Saya tak acan hapunten. Alah sia Mid geus tepi anjay ame kieu yuk tuh masuk. Ayo atuh tenang be pokok nama sianya Meg mun hayang naon-naon jajan naon bage ngomong ka aing mumpung aing keur bager yeuh aing pangmelikeun benar eta teh nya heuh atuh. Yuk kurang happy heula di jero. Kuring tuluy leumpang barejang asup eta ka tempat dugem. Nya bener we di tempat dugem teh manis rame. Anjir baik dulu gula itu ayah we menikelis-kelis teuing kualah acai kieu cara nama Meg nya aduh resep euy atuh nu antuk nama kuring teh jeung si Megi Rinu eta di tempat dugem teh. Singkat cerita waktu geus nuju beuki peuting. Kulantaran eta waktu teh geus nunjukkeun kana jam 1. Nya kuring ge ngajakan balik kanu jadi babaturan nya eta kasih Samid. Mid, jam 1 urang balik yuk
Elah tuh bro, tanggung ya. Minuman ge can beak. Asa enak hati euy. Sebagai peuting, uang balik deh yuk. Ai didinya hayang we balik mah nya hayu atuh. Gancang na carita kuring ge jeung si Samit balik. Mantukna bari jeung kaayaan hulu lalieur kulantaran bari nginep. Mamid, mana liar ente? Lumayan euy. Rada liar oge ayeuna lah. Ieu kumanya balik ye. Yakeun we atuh balik maksakeun daripada ayeuna di dieu kumaha. Nyaat ieu atuh lah, ayo. Tenang bae. Kunaon mit ini teh hirup tuing oi, padahal tadi ngis diisi bensin 15.000. Pugu udah motor gini hurung oi, tadi narek di kilo lamun teh hurung. Nya akhirna mah kuring teh jeung si Samit balik eta ti patempata. Barang kuring jeung si Samit angsrog ke hiji jalan nyaeta nu disebut Bes 2. Kuring kareuwaskeun bet aya motor anu ngadadak nyalip mobil nu antukna eta motor teh patabrak jeung mobil anu kukuring ditumpakan. Awas Mid, itu motor. Alah, tolong. Atuh kuring ya jeung si Samit reuwas. Kulantaran ngerem geus teu katahannya nu akhirna urang duaan teh nabrak eta motor. Aduh, sia Min pake jeung nabrak deui. Aduh aing teu kadeuleu bari jeung anu rumah aing teu aja Meg. Sia mah kasus kieu mah anjir. Dilalahna pas kejadian tabrakan eta nyaeta nu disebut di jalan Bes 2 teh kaayaanana teh kersek. Kuring ge jeung si Samit ngarasa reuwas kulantaran kejadian samodel kitu. Barang kuring diilikan eta si motor teh bet muragna teh kagana gawir. Atuh kuring teh beki panik jeung ngadoakeun mudah-mudahan eta jelmana teu kumaha. Barang kitu kulantaran pikiran kuring jeung si Samit reuwas bari jeung teu puguh kaayaanana nya nu antuk mah kuring jeung si Samit teh kalah kabur. Mit daripada ieu jadi kasus mendingan orang ini teh mumpung we sasaha. Ayo atuh urang balik ayo.
jalan kuring jadi pikiran ngeunaan eta motor anu lagrag kulantaran kuring teu nyaho kayaanana eta jalma anu dina motor. Singkatna carita atuh kuring ge nepi ka imah diantarkeun ku si Samid. Nya nu antuk nama kuring ge tuluy ka jero imah. Geus nya urang rek balik bae lah. Bener mana mah ngendong? Moal. Urang lieur euy. Kade kejadian anu bieu ulah sampai batur tepi ka nyaranguan. Heueuh, tenang bae. Urang yang ngerasa ruas keneh. Yang geus, urang baliknya. Nya hati-hati jalannya. Nu akhirna si Samid ge balik ka imahna. Barang kuring geus tepi imah, tetep eta kuring teh pikiran teh bisa dipangpalerkeun. Ngan anggar bae mikiran eta kejadian karena motor anu lagreg kena jungkrang. Aduh, kumaha eta nasib jamananya. Alah, asa dosa ninggalkeun. Tapi da ieu teh ditinggalkeun. Urang sieun jadi kasus. Sabodo lah. Nya nu antuk nama kuring ge tuluy we sare. Tilu poe sanggeus kejadian kitu suasana di imah jadi asa beda. Alah, ieu di imah sorangan bet jadi boga rasa sieun kieu, asa anu aneh. Barang kuring arek dahar indit ka dapur, kuring kareuwaskeun kulantaran kuring nempo bet dina juru dapur aya nu ngeblegedeg jalma duaan. Astagfirullahaladzim, itu naon? La ilaha illallah. Aya sosok duaan bet nukangan ka kuring saha? Saha ieu maneh? Eta sosok teh kuring ditanya kitu bet ngiles secara tiba-tiba atuh nu antukna kuring teh ngagosok panon bisinan sakur tetempoan kuring. Barang ku kuring ditempo memang benar eta mah syukur tetempoan kuring hungkul. Kuring teu gelisah jadi pikiran. Barang kergelisah itu kuring bet kedatangan dari babaturan nyaeta ku si Samid teh. Megi siga suara si Samid. Aya naon Mid? Woi, ka dieu ngajero. Aduh Meg, aing mah terus terang bae jadi pikiran euy kejadian nu kamari teh. Kumaha ieu Meg? Eta arwahna teh bet ngadatangan bae ka impi, ka impian urang. Sarua Mid, bieu urang keur di dapur bet aya nu ngeblegedeg jama duaan sigana mak wae jeung lalaki ngan eta rupana bet nukangan ka urang ge reuwas. Alah, kumaha ieu nya? Si Samid nyaritakeun kejadian anu kalaman ku manehna bahwa manehna teh ngarasa kaganggu jeung deui kaimpikeun bahwa aya beugik anu ngajungjurikan. Barang keur ngobrol kitu kuring beki kareuwaskeun deui bet kaayaan di dapur teh
meni rame malah kukuring kadengen agak aya nu mupuskeun ka piring nu naon. Aduh luas baik aya saha di jero dapur masa saha nu urang aya keur areueuh da jika aya piring peupusnya dengan urang barang kukuring dilongok eta ka dapur kayaan di dapur teh bersih teu aya nanaon. Anu kukuring kadengena aya suara piring peupus teh betuhna naon. Barang kuring keur lengo jeung si Samid kuring kareuwaskeun bet aya nu ngeblegedeg eta pocong jeung kuntilanak. Mid dulu itu naon itu? Itu pocong Meg, pocong. Ayo orang berangkat keluar dulu. Pocong. Ini beneran lagi. Itu keluar. Barang manggi karewas jeung kasihan kitu atuh kuring ge pirat keluar tina jero imah. Barejeng kayaan capek reuwas ongko. Abet jadi angker kieu teuing atuh sugan geus teu beres ieu mah kudu kumaha kieu urang ge bingung urang boga kawawuhan mit saha urang boga kawan jalma kolot nya sebut we lah kokolot jalma pinter sugan me bisa ngatasi non anu kaalaman ku urang. Ayo daerah mana eta teh ayana? Eta deket didinya daerah Copat. Ya mumpung ayeuna sore keneh ayo urang congka ditu daripada ke beki peuting kalau beki sieun. Ini jam sabaraha kitu? Jam 8. Ya nu antuk nama kuring teh jeung si Samid ngadatangan hiji kokolot lantaran kuring rek minta tolong ka dinya. Sajam lilana kuring ka imah kokolot eta nya nu antuk nama kuring ge tepi ka eta imah kokolot. Punten. Aya kamu, aya naon yang bekal lebet. Aduh, Ki. Ieu teh laras sareng bumina kiriman anu paranormal teh. Bener pisan. Yo, mangga calik aya naon jang? Ki, abdi minta tolong ka Aki. Tapi oma, Aki ulah bebeja ka sasaha deui nya. Kunaon gitu? Kieu Ki, sim kuring teh pas keur malam minggu kamari teh meunang kajadian. Kajadian naon? Kajadian kuring tajeng babaturan kuring si Samid Ki nabrak jelema nabrak motor pada ku kuring teburu diturungan kulantaran kuring reuwas nya nu akhirna mah kuring teh kalah kabur. Tapi Ki nu mantak jadi anehna sanggeus kejadian kitu kuring ayeuna diteror ku kuntilanak jeung ku pocong. Sok jaki kudu kumaha carana kuring bingung.
Ke nanancu ku aki di terawang heulanya. Wilahing kembang sungsang. Wilahing kembang sungsang. Jang berat ya majang. Naonan kejadian kumaneh teh ieu teh lain sakur ngimpi apakah bayangan lain. Ieu mah hiji pasangan nyaeta ieu teh lalaki hiji awewe hiji. Manehna teh ieu teh calon panganten jang, tapi ngalaman kieu atuh da meureun geus takdirna. Nya nu akhirna ieu teh nyingseunnan bae ka maraneh kulantaran maraneh nu boga dosana. Oh, jadi kitu. Bener jang, ieu teh menta disampurnakeun. Hayangeun alina ieu hayang alina hayangeun dipanggihkeun kulantaran di mana kejadianana ieu alina teh leupas tina leungeunna jang. Menta dibalikeun ieu teh alina. Oh, jadi kitu. Mit naon? Kadangnya teh kumaneh lain kalah ngahulang kitu. Urang mah reuwas euy, reuwas keneh. Nya nu akhirna kulantaran eta ku si Aki Diman paranormal geus dijelaskeun bahwa eta nyingseunnan ka urang duaan teh kulantaran alina teh pajah leungit di tempat kejadian menta hayang dipangbalikeun. Nya atuh ai kitu carana mah Ki, kuring rek balik deui tempat kejadian peristiwa. Kuring rek neangan eta Ali sugahan weh atuh ku geus kapanggihna Ali eta bakal aman hirup urang. Ya aya kimanan syakur bisa nulungan sakitu. Jigbe ku aranjeun saduaan kaditu teangan panggihkeun heula eta alina. Oh gitu Ki, nya siapa tuh Ki? Singkat cerita si Aki geus ngabejaan sama model kitu atuh nu antuk mah kuring teh buru-buru ke tempat kejadian anu muka alaman ku sim kuring jeung ku si Samin. Kuring neangan eta Ali kulantaran cek si Aki teh pajah Ali eta anu mantak jadi jurigna teu tenang. Geus tapi di tempatna gua kemana neangan tuh jalongak-longok kahandap neangan. Ari sia betul pelangak-pelangok gitu di neangan teh kumaha sih? Aduh, dah ieu ngarasa sieun euy, aduh. Merinding coy. Yang geus atuh urang rek neangan ke belah ditu ke belah gawir. Ke belah gawirna. Heuju, mana ke belah handap hayang nyaho sugan we aya kapanggih. Aya coy, aya. Naon? Ali teh. Mana? Barang Ali teh kapanggih ku si Samin. Ngan aya nu heran bade jeung mantak keruh. Coy, ieu Ali kapanggih beda jeung Ramona coy. Aing reuas. Ieun. Astagfirullahaladzim. Heueuh. Ngabet bae jeung Ramo. Eta geuning aya deui hiji deui tah, hiji deui. Atuh nu antukna Ali ge duanana kapanggih. Hayu urang cong ka si Aki deui. Cong bikin ya Ali sangan si Aki anu ngarumatna. Hayu, hayu. Barang Ali geus kapanggih ku sim kuring atuh sim kuring ge mikeun buru-buru ka imah deui si Kidiman teh sangkan supaya pangrumatkeun pangnepikeun
barang kuring geus nepi ka imah Kidiman kasampak si Kidiman ge aya di imahna. Assalamualaikum Ki. Mana geuning geus datang deui kumaha? Ieu Ali teh geus kapanggih. Syukur. Tah ayeuna Ali geus kapanggih atuh kumaha ku Aki? Siapa tong mikiran Ali? Mikiran mah irup maneh we. Ya Ali, Waki, anu hiji rek dibikin ka si Esi, anu hiji jeung Aki rek dipake kawin ku Aki. Aki nahambat gitu ngomongna. Terus masalah jurig eta ngudag bae ka urang duaan kumaha? Eta bodo amat. Si Aki betulah paleh tina omonganana atuh kuring ngarasa kehe bari jeung bendu. Kulantaran eta Ali teh pajah arek dipake kawin ku manehana. Barang si Aki ngajaran eta Ali kuring kareuaskeun. Si Aki bet ngadak-ngadak matana jadi beureum, huluna kuluna rancung, berijeng ngagerem kasurupan. Atuh kuring ku ningali samodel kitu mah reuas nya nu antukna kuring ge kalah lumpat eta ninggalkeun imah si Aki. Aki, nabat kala kasurupan kitu Ki? Mit, ayo balik, balik. Nya nu akhirna kuring duaan baralik ninggalkeun tempat-tempatan. Pulangkeun Ali kuring, pulangkeun. Barang kuring geus ninggalkeun eta patempatan si Aki, kuring ngarasa sadar bahwa naon anu pernah kalaman ku kuring teh eta teh lain perbuatan nu alus. Kulantaran lari tina tanggung jawab, kabur tina tanggung jawab. Nya nu akhirna kuring ge coba mepaikeun ka eta ka tempat kejadian, terutama kawarga anu aya di dinya saha jeung sahana anu kecelakaan di dinya. Singkat cerita atuh warga ge bebeja bahwa anu kecelakaan di dinya teh pajah dugi ka hanteuna bari jeung maot kayaanana. Atuh kuring ge mapaikeun nepungan kulawargana bari jeung ngarasa menyesal jeung bersalah. Nya nu antukna kuring ge pasrah jeung deui kuring pikeun nebus dosa kuring jeung si Samid. Kuring tuluy laporan ka polisi nyerahkeun diri. Sakitu caritaanana ti sim kuring. Kusabab ieu carita teh kisah nyata bari jeung real kaayaanana. Awas Mid, itu aya motor. Luncur ke TKP, siap, 86.
duduk sepi di atas pohon, ku biarkan rambutku terurai tanpa kaki. Kelelawar, anjing, dan bulan purnama, ku menanti kekasihku yang belum mati. Kapan mati kekasihku? Ku menanti kau di sini. Ayo mati, bunuh diri, biar kita jumpa lagi seperti dulu. Seorang hidup mana mungkin ku kembali hidup lagi seperti dulu, kecuali engkau mati. Mohon mengerti. Kapan mati kekasihku? Ku menanti kau di sini. Ayo mati, bunuh diri, biar kita jumpa lagi seperti dulu. Ngaran kuring nu katelah Iwan. Ai asli mah kuring teh orang rancah. Kuring bakal nyeritakeun pangalaman sim kuring sabuat kuring neangan batu mustika. Nyaeta anu disebut mustika merah delima. Kusabab kuring neangan mustika teh kuring hayang hirup bagja jika cara batu nya anu disebut brok di juru brok di pantai buncit leut loba duit. Atuh kuring menang beja bahwa eta mustika merah delima teh bisa manggih kebahagiaan dina hirup. Nya eta teh jama anu benang dipercaya ku kuring. Nya nu antuk nama kuring ge neangan. Eta nu disebut mustika merah delima teh. Dina neangan eta batu mustika merah delima teh kuring teh sorangan. Kuring ge di baturan. Kudu jadi babaturan. Nya eta anu kasebutna teh si Daslam. Ai si Daslam teh manehna mah tetangga lembur urang. Nyata
anu disebut lembur kasok. Hiji mangsa si Daslam nyamper ka urang pikeun neangan eta marah deuli. Iwan, Kumaha coy? jadi moal dengan merah delima teh kuan kamari nyaritakeun arek payeuna. Oh, siap coy. Geus dipersiapkeun ieu alat-alat oge. Dahareun tenda bisi urang petingeun. Ya, kitu mah ayo urang mangkat. Tapi kira-kira air kira-kira aya mustika merah delima di mana? Ya di curug atuh, anu disebut curug Cipicung. Bisa edek. Ayo urang cong mangkat ka ditu, cong ka curug Cipicung bae da didinya ge seru bae sangat. Ya nu antuk nama urang teh jeung nu ngaran si Daslam teh mangkat eta ka curug Cipicung. Bener ieu teh jalan teh ka dieu. Nah, ber meni leuweung kieu, kade mana bisa salah ieu jalanna. Bener. Da ceuk beja batur ge memang kitu. Bawa jalan nu tareng mah ka dieu. Ya lamun sakira-kirana salah sih atuh gampang keur dibuka we kana Google Map. Urang nempo kambah Google. Oh, nya. Sok atuh maju terus lah. Pantang mundur. Siap. Nah, geus tepi euy ka curug teh. Ya, mun jauh kieu euy. Ya heueuh atuh, jauh nama. Kumaha tuh urang ayeuna? Ya intina urang mah fokus we ka curug nujuna. Sugan jeung sugan ke aya di ditu. Tanda-tandana bahwa aya mustika merah delima. Ya hayu atuh. Urang lempang bae ka dituna da motor mah moal mungkin bisa asup. Ya heueuh. Keun motor mah di dieu da mulai nu maling ieu. Di kebon siga kieu. Heeh atuh lah. Kumaha di dinya we. Urang mah nuturkeun. Atuh nu antukna si motor ge ditunda ku kuring nyaeta di jalan anu sepi. Kulantaran eta tempat tujuna ka curug teh jalan satapak, moal bisa dipake jalan motor. Atuh nu akhirna kuring ge laleumpang jeung si Daslam. Aduh, ieu teh sabenerna mah leuweung euy Wan. Tapi curugna belah mananya? Kayak urang didengekeun sorana da aya suara curug masuk ka ciri ieu lamun misalna di handap meureun di handap, mun di luhur meureun di luhur. Oh pirak we di luhur. Nya, cek saya ge kapanan urang didengekeun heula. Atuh telila suara curug ge kadenge ku kuring jeung si Daslam. Eta geuning suara curugna tah dengekeun cain tah. Ih, bener euy. Ayo atuh urang sampurkeun jigana maya beh kulon euy. Nya, ayo. Atuh kuring ge jeung si Daslam teh nyamperkeun buru-buru eta ka curug. Sabari ngobrol ngalir ngidul ngeunaan eta patempatan.
Muga be aya atuh etanya merah delima teh. Euy, urang ge mun mangih merah delima mah ek sagala dibeli ku urang. Urang mah hayang lah boga mobil, urang mah beli mobil Al-Fatihah. Naon ai maneh mobil Al-Fatihah mah? Eta nu panjang. Kitu mobil naon eta? Mobil Alphard dan Al-Fatihah ai maneh. Eta teh Alphard. Ai sugan teh mobil Al-Fatihah. Kemana wae karep maneh mah. Sabari ngobrol kuring lempang jeung si Daslam. Atuh nu aslogna mah nyaeta bener pisan aya curug nyaeta nu kasebut Curug Cipicung. Caina maneh herang. Coba eta curug teh maneh indah ditemponna. Atuh kuring ge teu lila langsung buru-buru we lungak-longok neangan eta nu disebut Batu Mustika Merah Delima. Dok tiangan merah delima na urang mencar, maneh ka ditu urang ka dieu. Lah siap sok. Talila kuringin neangan eta nu disebut Merah Delima teh. Tapi tiru jam kuring neangan teh teu aya tanda-tanda bahwa di tempat eta aya Merah Delima. Geus 3 jam siga kieu. Eueuh pisan tanda-tanda aya merah delima. Heueuh nya. Kumaha atuh? Coba ayeuna waktu geus beki sore maju ka peuting. Nya paling oge urang ngendong di dia hayang nyaho. Kapalang. Kan ente mawa tenda sagala lin, dahareun sagala mawa. Mawa sih. Ku sabab wanci geus maju ka maghrib. Nya nu antuk nama kurang duaan teh kalah kanyen tenda eta dek Curug Cipicung teh. Waktu geus beki peuting tenda ge jadi. Ieu geus beki peuting kieu euy. Can keneh bae aya tanda-tandana aya merah delima. Nya coba tiris. Ieu angin mah heuap kieu euy. Kumaha tuh lamun urang nyendurukan? Nya sok we. Maneh daguan di dieu. Urang rek nangan suluh heula, bikin jeung ngadurukna. Ya atuh nu antuk nama si Daslam teh nangan suluh. Bikin jeung durukeun. Kulantaran kayaan eta tempat teh anginna mulai ngagelebu. Kuring ngarasakeun hawa nu tiris. Barang sebuat si Daslam neangan suluh, posisi kuring teh sorangan eta di tenda. Barang kuring keur ngahulang bari jeung mikiran eta mustika. Kuring bet karuaskeun ku lantaran ayana sora pakorosak. Barang ku kuring ditempo bet ueuna naon. Ai cek pikiran kuring mah sugan teh si Daslam geus balik deui. Barang ku kuring dilongak-longok, kuring bet beki karuaskeun kulantaran aya cahaya dua anu nyelorot ka kuring. Itu geuningan aya cahaya beureum kitu nyorot ka urang. Aduh. Iya kitu disebut mustika merah delima teh. Barang kuring keur molohok ningalikeun eta cahaya. Bet satukangan kuring aya nu wae ka kuring. Nu antukna kuring teh pakoreja.
Aduh, sugan teh sama nih geringan geus datang. Barang ditempok ku kuring si Daslam geus datang. Ngan anu mentak jadi heran ku kuring. Nah si Daslam teh beuteung mawa sulu. Slam. Nah maneh beuteung mawa sulu kapan cenah ngomong naik dengan sulu? Ai maneh? Urang teu manggihan. Oh, geus bayat tuh. Ya, Slam. Ain leuwih penting tibatan suluh. Ya, ka dieu geura. Tuh, Tingali tuh kebelah luhur ka deket curug aya cahaya beureum buah nyerorot. Tingali barang ku kuring dituduhkeun eta ayana cahaya beureum ka si Daslam teh. Nya naha kuring beut direuwaskeun eta si Daslam teh beut ngiles tidak pengit ningali kuring. Atuh kuring nempo rupa model gitu mah kuring teh jadi leuwas bari jeung sieun. Hah? Si Daslam ka mana? Tadi aya tukangan kuring nah bet jadi eueuh. Lila-lila bulu kuduk kuring ge ting carengkah ningali kejadian samodel gitu. Ngan tetep eta cahaya beureum teh nyirorot bae ka kuring. Barang ku kuring di deketan yang dimaksud kuring hayang mastikeun eta teh bener mustika merah delima apa lainna. Kuring ngadeketan eta cahaya beureum bet ngadak-ngadak si suku teh bisa dilengkahkeun kulantaran bari jeung reuwas bari jeung sieun oge. kumaha itu suku teh? Nam kita bisa diajak kompromi. Aduh, si Daslam ka mana deh? Masa saya tinggal lengkah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasihan api kekuatan Gusti. Atuh kuring ge begeus beki deukeut eta kana cahaya nu nyorot teh. Barang ku kuring geus beki deukeut nya naha eta si cahaya teh bet nyamperkeun ka kuring. Barang disidik-sidik ku kuring eta cahaya teh si horeng lain merah delim. Barang ku kuring ditempo diilang-ilang eta teh mata nyaeta matana Gundurwo anu pinuh ku bulu awakna bari jeung jiga nu nempok keha ka kuring. Atuh kuring ningali kejadian samodel gitu beki ngeleper awak kuring. Nya nu antukna mah kuring teh nempo eta Gundurwo teh bet gelah lompat. Gundurwo, aya Gundurwo horeng eta teh lain belah delima ieu aya horeng si Wowo. Barang kitu kuring ngajrut turun ka handap. Atuh nu antukna kuring teh abres-abresan ka eta leuweung. Barang ka abres-abresan kitu si Daslam aya kasnangan sulu. Slam. Kunaon ai mana jiga nu rarawas kitu? Lain ai mana yang dia nyamperkeun ka urang teh? Henteu urang macam ka ditu deui ieu kenangan suluh kapan? Iya ai mana yang nyamperkeun ka urang, tapi kurang ditempo bet eueuh. Terus ai mana teh lulumpatan kitu kunaon? Aya cahaya beureum, sugan teh merah delima barang ku kuring di deukeutan. Eta cahaya beureum teh kalah nyamperkeun ka urang. Naon eta dekat tempona ku maneh? Mata Gundurwo, Gundurwo. Sam. Naon? Itu tingali cahayana ka dieu, cahaya beureumna. Barang ku kuring ditempo deui jeung ku si Daslam. Eta bener cahaya teh bet udag kuring jeung ka si Daslam. Barang ditempo teh bener bae eta teh nu disebut Gundurwo teh. Awakna pinuh ku bulu bari jeung beungeutna teh beureum aya tanukan. Atuh kuring nempo sarupa model kitu mah kelah ngadegdeg bari jeung
berat bikin ngalmekahkan dia suku barang kundorong eta beki deket atau kurangnya jeung si Daslam teh berdak lompat bikin nyingkahan eta kajadi. Aduh bener itu Gendoro. Hayu orang balik hayu sampai. Coba saya datang kali dulu. Lamun kali udah dihakan ku aing. Sia teh ngaganggu kena peristirahatan aing. Ini cia ini. Nu akhirna kuringnya balik ninggalkan eta patempatan kayaan raripu marijeng sanggeus kejadian samoda kitu kuring teu wani-wani deui neangan nyaeta nu disebut bendaga. Jeung deui kuring jeung si Daslam sadar kana naon rupa hal anu ku kuring jeung si Daslam dilakonan. Yen lalampahan kitu teh lain mantak manggih kana kabagjaan, tapi nu aya kalah ngadatangkeun kana katalangsaraan. Yen nu saalus-alusna tempat menta mah teu aya lain lintang kamungguh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa setan akan selalu ada di sisimu dan akan selalu menghasut kaum Adam dan Hawa sampai akhir zaman.